Kangjeng Nabi pernah nahan 25 Yahudi Bani Quraidah. Ditahan Bani Quraidah, ditahan gitu 25 peti. 25,5 peti. Diembargo ku Kangjeng Nabi. Perekonomian ditahan sehingga kelabakanlah Bani Quraidah di Madinah. Jadi lamun aya penahanan, embargo kan perekonomian teu jalan. Ketika perekonomian teu jalan, perpolitikan jadi kalut. Ketika perpolitikan kalut, maka terjadilah huru-hara. Negara lamun diembargo kurang kuat, seperti baheula urang di zaman Bung Karno pernah diembargo. Lantaran masyarakatna beriman kuat teger. Nu kuari urang dek ngabilukeun negara, ya negara teh maksudna makhluk-makhluk umat bangsa. Dek dikembalikan deui tina perekonomian nu kuari keur dijalankeun, ndek dibalikeun deui ka pertanian. Ieu teu kararuatan gawe. Teu kuat. Aduh, cenah tuh kami bakal kumaha. Sebab geus geunaheun hirup mewah, bangunan menjulang tinggi. Dahareun sakieu poharana. Kendaraan pohara. Cewek-cewek Ambalaya. Aduh, guys. Tak urang teh teu sanggup, kulantaran teu sanggup nuturkeun ngahutang. Padahal lamun urang kuat di embargo, geus. Urang hirup saaya-aya di negara urang, subur negara urang. Negara urang mah nanaon ge aya atuh cok geura. Kadaharan geus teu kudu make sangu-sangu boborosan ge Ambalaya. Cente aya bangsa saok Ambalaya kene sueg lo naon ge Ambalaya urang sebenarnya kuat ya kan teu kuat teh lain masyarakat da ieu si ituna nu teu kuat masyarakat teh maju sakikieuna bae di embargo kuari masyarakat mah seuseurean kabeh ge di masyarakat mah biasa bae nu teu kuat bae eta ti camat ka luhur kuat embung. Nah, ikir carita negara nu mantak loba permaksiatan lantaran lancar perekonomian. Kulantaran lancar perekonomian, perpolitikan ge lancar. Akibatna permaksiatan subur. Perekonomian subur lancar. Kendaraan loba. Kendaraan eta kan masrokna jang ulin. Mayoritas kan jang ulin. Lebaran kamari macet di tempat rekreasi. Emang di tempat rekreasi maraca sholawat kan dinya? Sholat henteu atuh sebagian. Da teh eta tarugus karar itu kan akibat perekonomian subur, nu macet teh di tempat rekreasi, berarti kan arulin, suburlah permaksiatan. Subur permaksiatan. Eta teh ku ekonomi coba ekonomina pas-pasan mah. Diajak orang, yuk orang ke Karangbolong, teu hanai aing. Teu hanai segala. Boro-boro ka ditu aing ngarokok hese. Teu daek dia. Geus kulantaran ieu perekonomian subur, milu subur kabeh. Nah, ieu di negara urang ninggalkeun subur teh hese. Ninggalkeun subur teh hese. Nu bantak nu ngaraji kuari ngandaekna doang masakat aja embung kuari mah neangan jangir kitu nuluikeun perjalanan waliullah kuari hese jasa pondok pesantren mah kan ieu panuruskeun para wali Allah. Ai para wali Allah kan masakat teh maksudna teu dahar ti isuk datang ka sore mah sanggup. Henteu kudu salin ganti baju ge sanggup wali Allah makan kos kieu. Nu penting agama luhur. Henteu kudu boga kendaraan mewah-mewah. Nu penting mah nyana endek dakwah datang ka mana siap.
Kuari kapan? Kuari kiai gariung teu diberkatan we ngomong kan. Tuh ngomong. Ulah ke negara negara beling tuh bahasa kita. Padahal emang beres. Sakalina berkat jauh hansip nanaonan. Masih jauh hansip mana? Jauh hansip atau parab cangkurileung. Lain parab jelema eta jauh hansip. Itu beres ada ke bawah juga agama. Ya Allah. Agama lamun geus di kotak-kotak cara kuari. Kiai nu di Golkar, kapakena di Golkar doang. Di luar Golkar teu kapake. Kiai di P3 kapakena di P3 dah, di luar P3 teu bisa. Kiai nu di PDI doang. Di luar PDI teu da itu. Tah. Di kotak-kotak kuari. Kiai HTI, Kiai Huruj, Kiai NU, Kiai Muhammadiyah terkotak-kotak kuari. Akibatna atuh ngamajukeun maranehanana bae. Masyarakat kumaha? Teu bisa batak lamun kuari mah ngadengekeun ceramah bae kiai di mana ye? NU paingan berat ka pamarentah tuh NU jing. Kos kitu kan bahasana ge masyarakat. Tuh, eta kiai mana eta? Itu mah kiai Golkar paingan ngajak merecet koneng bae. Golkar ieu. Kan gara itu kan masyarakat. Eta si kiai mana eta? Itu PDI. Waduh, paingan ngagadilan bae PDI. Ya masyarakat. Hanya kiai nu teu berkepentingan nu masih kena didengekeun ku masyarakat. Didengekeun bari pake kiai mana eta? Golkar lain nya mah. Peti lu urang henteu nya mah. PDI meureun teu kabagian. NU lain ya, huruf lain. Hatailanya lu mah ngaji bae. Oh, iya bersih ya. Karak rada didengekeun. Asal kadang-kadang kiai mana sih teh bagus teh caritana nama. Tapi bangun kos kitu teh mah caritana. Kiai teh NU, oh paingan berat ka si eta. Geus teu bisa henteu kos kitulah kaayaanana. Deuk kumaha atuh? Anu timbul bahasa masyarakat teh seperti kitu terkotak-kotak. Deuk sanu ngarapian coba kuat. Kuari tidak sehatan ku NU. Tek ceuli datang ka bisa didengekeun sebab jana kadengena berbau ka ditu. Kuari deuk tidak sehatan ku FPI tek ceuli bisa mah bisa bae brul-brulan jang supaya didengekeun dipake moal sebab lah geus kanyaoan nya mah kelompokna eta bae. Coba kiai mana teh ya? Kiai HTI teu bisa. Sebab jana deuk di dinya bae. Huruj embung aing daripada jujubahan ka ditu. Masak unggal masjid teu hayang aing. Maksudna teu salah kabeh ge nu di NU teu salah, di HTI teu salah, Huruj teu salah. Anu mana ge eueuh nu salah jak kitabna mah Al-Qur'an kabeh ngan kepentinganna jang kelompoknya na kabeh. Kelompok masing-masing bakal jadi penasehat mal bisa. Kos kuali polisi neuk negakeun hukum bisa ditarima ku nagara ku masyarakat moal sebab berat ka ditu. Moal kuduna nyana teh lempeng. Teu nu salah. Asal kelompok itu dibenerkeun. Nu bener, tapi lain kelompok itu disalahkeun. Apakah bener tak kos ditu? Apakah bener tak kos cak polisi jipan gitu amat di neraka siang ke. Emang ngan ngalempeng-lempengkeun jurig sia doang. Engke sia kuari mah heueuh bae. Engke tah aing mah tah ngaji tah. Je, parang sana. Tah ieu urang keur kalut balik di Indonesia. Batak kula mah selalu ngadoa ya Allah ya Rabb hijikeun deui Gusti bangsa Indonesia naon hartina jeung naon ngeunahna ieu ririweuhan jeung riributan. Gusti hijikeun. Coba lempengkeun kurang satu tujuan kuari mengisi kemerdekaan supaya aman tentrem urang ngeunaheun berekonomi berpolitik ibadah ka Gusti Allah kan nikmat. Daripada urang gontok-gontokan naonan. Tah nya ngadoa bae aja doana can diijabah mah. Jauh nu mere duit. Teh bagi pudoli tah ke situ mah. Aya ngadoa di panggung kikieuan, aya nu mayar. Sugan sorangan ngadoa teu henteu. Jauh deui bae teh bagi enggak semua disebutkeun dah. Nah ieu keur carita
aya pengembargoan cek Ibnu Sa'ad mah 15 poin 15 detik cek Ibnu Uqbah mah 17 poin 17 detik nu jelas Yahudi teh aya Yahudi Bani Nadir aya Yahudi Bani Quraidah kabagi tilu engke nah ieu mah Bani Quraidah diembargo ku Kangjeng Nabi taat supaya ulah aya hubungan jeung mukminin masyaallah perekonomian kalut akibatnya perpolitikan teu lancar sebab tidak saling mendukung urang kuari di Indonesia nu mantak maju ge saling mendukung aya kitu naon kitu ngaranna kedutaan anu bisa ngamajukeun negara kedutaan Arab, kedutaan Amerika, kedutaan Inggris, kedutaan Jerman, kedutaan Belanda, Malaysia, Thailand dan lain sebagainya melalui kedutaan etalah saling mendukung maju negara. Lamun urang diembargo tak putus. Diembargo ku ieu putus sedangkan kan kuari mah kuari teu bisa sanagara doang. Amerika ngaembargo jelas geus 4 negara pasti milu. Model kuari Qatar tek milu anu Misro milu dan lain-lain sebagainya. Nah, ini negara teh kan kayak itu. Akibatnya ya negara henteu maju perekonomianan. Nah, kuari iya ya Yahudi Bani Quraidah diembargo ku Kangjeng Nabi. Kulantaran diembargo 25 poe besi berkelanjutan kan kadituna timbul sieun di hati-hati Yahudi Bani Quraidah. Akhirna kepala Yahudi Bani Quraidah ngaranna Ka'ab bin Asad manehanana langsung nyarita ka kelompok Yahudi Bani Quraidah. Cek pimpinan Yahudi bernama Ka'ab bin Asad, ya masyarul Yahud, wahai kelompok Yahudi Bani Quraidah, qad nazala bikum minal amri ma tarawna wa anni uridu alaikum khisalan thalathat. Perlu dikanyahokeun urang diembargo ieu instruksi ti Muhammad telah meninstruksikan apa yang telah kita ketahui dan rasakan sekarang. Dengan demikian 3 perkara coba pilih supaya pengembargoan dicabut. Hiji, urang kudu nurut ka Muhammad. 3 perkara cek Yahudi wa mah hiya anu 3 naon? Geus kieu bae kuari malah urang daripada berlarut-larut kadituna bakal bahaya nu gede sedangkeun Muhammad geus katinggalik kegagahanana jeung kaistimewaanana urang kuari terdesak urang kieu bae kuari bayu nubayyi'u hadzal rajul wa nusaddiquhu fa wallahi laqad tabayyana annahu lanabiyyun mursalun wa annahu alladhi tajidunahu fi kitabikum tu'minuna ala dima'ikum wa amwalikum wa abnaikum wa nisaikum. Yuk urang beat bae geus babarengan ka Muhammad, urang ngabenerkeun Muhammad. Ceki Ka'ab demi Allah nyata tertulis di kitab Al-Qur'an dibacayana Taurat annahu la nabiyyun mursalun. Muhammad memang yakin nabi anu diutus ku Gusti Allah. Wa annahu allazi tajidunahu. Jelas Muhammad duku maneh ka perangi kabeh fi kitabikum. Baca dina kitab Taurat tanda nabi nu bakal datang, nabi akhir zaman setelah Isa. Ngaranna Muhammad. Tanda-tanda rambutna, pangambungna, biwirna, ceulina, dedeg pangadeg, kulitna, akhlakna seperti itu. Geus palingan urang iman bae geus kan. Kumaha eta Yahudi? Barang dibejaan seperti itu. Urang lamun iman kumaha? Aman engke ceknya urang moal di perangan ku Muhammad, harta urang jadi aman, anak urang jadi aman, pamajikan keluarga urang jadi aman untuk mengambil pengamanan. Geus urang beat bae geus ka Muhammad. Kumaha setuju? Tetep bae Yahudi fa abau. Ulah waka gancang-gancang arariman urang atuh. Ke heula.
perlu pertimbangan Kaab. Teu mah babari teuing teu mah kos kitu mah. Nah, lamun urang kuari ieu embung kumaha ieu? Lamun embung iza abaitum ala hadhihi. Lamun marane embung teu iman ka Muhammad, embung percaya ka Muhammad, embung nuturkeun aturan Muhammad, urang bakalna dibunuh anak-anak urang, pamajikan urang, keluarga urang. Ieu kan bahaya pasti. Urang berhadapan jeung prajurit Muhammad. Perang. Nah ieu nu dipermasalahkeun urang merangan kelompok Muhammad eta kan berat. Seperti eta. Coba kumaha? Yahudi lantas ngomong memohon bahwa aya keneh jalan keluar. Coba. Urang neangan jalan keluar, coba kumaha? Akhirnya pertimbangan Yahudi untuk mencari jalan keluar, memohon ka Kangjeng Nabi. Wa arsalu ila Rasulillah an ib'ats lana Aba Lubanah. Coba ngutus ka Muhammad supaya bisa menyelesaikan seseorang di kelompok Muhammad nungaran Abi Lubanah. Sebab Abi Lubanah teh kapan tadina Yahudi. Anakna kan aya di urang keneh, pamajikanana jeung keluarga aya di urang. Harta-harta nage kapan nyana aya keneh di urang. Supaya nyana bisa mempertimbangkan, coba mohon ka Muhammad seseorang nungaran Abi Lubanah. Setuju oge akhirna. Datang kelompok Yahudi Bani Quraisyah ka Kangjeng untuk memohon supaya diutus salah seorang nungaran Abi Lubanah dalam rangka menyelesaikan konflik. Supaya ulah berlarut-larut. Kudu kos kitu di negara ge. Di negara urang konflik kamari. Di antarana konflik anu teu nyaman. Lantaran ketidaksetujuanana masyarakat Jakarta dipimpin ku Ahok. Maka terjadilah demo besar-besaran. Nu kudu namakan dipanggil aya naon ieu mah deuk datangnya ka istana kok teu meunang. Ieu teh salah tas eta. Tetapi lain berarti salah secara total. Horenganan meureunnanan ieu kan kembali ke konstitusi. Siapa aing heran. Bangun sinis teh. Lantaran ieu dipilih ku masyarakat, maka dikembalikan deui ke masyarakat. Sebab naon? Sebab hanya kelompok kecil lah yang tidak setuju. Nah, dengan demikian kembali ke konstitusi. Dengan demikian, tunggu. Kita adu kekuatan. Pilih kembali ke salah negara. Sebab di urang negarana negara demokrasi. Ya kembalilah ke masyarakat. Dengan demikian kita uji coba kekuatan. Dah, cuman masih kena ditang tayungan ku Gusti Allah. Alhamdulillah. Ahok KO. Selesai permasalahan. Padahal ningali demo nu sakitu gedena, mestina kan nyana datang ka istana, teu kudu dipanggil deui. Ja aya penasehat kan di negara teh. Wiranto penasehatna, Ki Hasyim Muzadi penasehatna dan lain-lain sebagainya. Atuh batak naon? Teh, panggil. Ngomong duaan. Sang pendemo dengan presiden. Tongtonkan ku urang kabeh. Tanya, naon alasan-alasanana? Kan ngeunaheun mestina kitu. Tetapi geus kuari kembali ke konstitusi, salah geus. Alhamdulillah, tinggal kuari permasalahanana ieu adalah konflik. Konflik naon nu keur dipermasalahkeun di Indonesia mestina kan dipanggil. Konflik kan macam-macam di Indonesia teh. Konflikna konflik politik, konflikna konflik perekonomian, konflikna konflik perbudayaan, konflikna konflik agama, penganiayaan, konflik agama, penistaan dan lain sebagainya. Ila konflik-konflik ieu nu kudu diselesaikan. Nah, kudu cerdas pemerintah teh atuh konflik naon dieu permasalahan teh. Jadi negara teh aya menteri-menterina. Jadi negara teh aya DPR-DPR-na. Jadi negara teh aya MPR-MPR-na, aya penasehat-penasehatna. Kau bisa menyelesaikan konflik bangunan, tapi ternyata alhamdulillah selesai.
kembali ke adu kekuatan. Nah iya kan model kos kieu untuk menyelesaikan konflik sehingga diembargo ku Kangjeng Nabi. Ieu konflik besi berkelanjutan, perekonomian macet, perpolitikan teu jalan, perbudayaan macet. Maka dinasehati ku ketua Yahudi teu diterima kan ku masyarakatna. Permasalahan anak ieu adalah permasalahan naon? Coba konflik ieu urang selesaikan. Mohon salah seorang dari mukminin rombongan Muhammad supaya berhadapan jeung Yahudi Bani Quraidah untuk menyelesaikan konflik. Masya Allah, geus dicontohan ti baheula, jai. Oh, salah geus dicontohan ti baheula ge. Kan geunah. Kepala linter kan kabeh. Konflik naon bae ge? Konflik rumah tangga nu tadina dianterkeun ku ari papisah henteu meunang ngeuneunahan ge atuh ngutus salah saurang untuk menyelesaikan konflik rumah tangga. Kok nu tadina direpokkeun ku ari teh repok sih? Nah, pab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Ye, atuh jelas kan. Atawa kieu, ieu rumah tangga nu kuduna repok, kok ieu konflik terus we tambah pamajikan. Hayangnya tambah konflik apa selesai ya? Atawa tsunami ya? Permasalahan. Konflik-konflik model kos kieu kan patalina jeung negara. Nah, kunaon ieu Yahudi menta diutus nu ngaran Abi Lubana aya trik jeung unsur politis di jero. Bisa selesai asana ku Abi Lubana. Urang iman begitu saja, waduh tidak mungkin cek Yahudi. Bari di hateletik da bener aja Muhammad teh tertera ieu di kitab Taurat eta jeleumana. Persis. Tetapi kapan urang teh kan boga kitunan budaya-budaya jeung boga harga diri, masa kudu imban kabeh ka Muhammad teu bisa diselesaikan tetap hese. Maka Abi Lubana dimohon ka Kangjeng Nabi, diutuslah ku Kangjeng Nabi turun ayat ieu nuzila fi Abi Lubana ngaranna Marwan bin Abdul Mundir. Lalu diutus ku Kangjeng Nabi ka kelompok Yahudi Bani Quraidah. Maksudna liyanzilu ala hukmi, supaya tunduk Bani Quraidah atas hukum-hukum Abi Luban. Pastasyaruhu, mohon musyawarah kelompok Yahudi Bani Quraidah terhadap Abi Luban untuk menyelesaikan konflik tersebut. Diutus ku Kangjeng Nabi. Hai Abi Lubana, kelompok Yahudi Bani Quraidah anu kuari di embargo lantaran tertunduk karena aturan-aturan Al-Qur'anul Karim, diselesaikan ku ketuana ku pemimpinna untuk supaya beat. Ternyata nyana moheng. Apa itu moheng? Duh, siapa hese teh ka moheng ngacan. Moheng eta ngajengkat embung. Maka aya permohonan di Yahudi Bani Quraidah maneh supaya datang ka ditu untuk menyelesaikan konflik ieu. Selesaikan Abi Lubana. Siap. Abi Lubana maju dengan gentleman membawa amanah anu sangat luar biasa berat, sebab andai kata tidak selesai terjadilah peperangan anu dahsyat. Di mukminin geus disiapkeun pedang-pedang geus diasah, di Yahudi sarua bae andeikeun teu selesai terjadilah peperangan dahsyat. Sarua tiba heula datang ka ayeuna konflik seperti itu. Kemari demo asa de perang, andai kata teu selesai perang terjadi. Encan berarti selesaikan ayeuna ge, masih keneh ditunggu kelanjutanana kumaha. Tinggal ditinggali roda perpolitikan jeung perekonomianana. Sebab di negara urang
aya anu resep model kieu aya nu resep prosentasena nu resep sabaraha nu resep sabaraha nu resep bakal nyin komplotan-komplotan nu resep kumaha maka bakalna ieu dimusyawarahkeun jeung para syaitonir rajim penggede kumaha supaya ulah terjadi konflik ayo iya modelna kos kieu besar riap mukminin besar siap sakitu mah sakicep Yahudi karena gengsi hayo paeh-paeh geus pokona orang beak-beak nu penting ulah mundur kumaha coba lamun kejadian model kos kitu ya Allah urang lamun nyaritakeun di negara urang kabeh ge ieu kitabna Al-Qur'an tapi konflik terus-terusan urang mun nyarita NU kitabna Al-Qur'an urang mun nyaritakeun Muhammadiyah kitabna Al-Qur'an urang lamun nyaritakeun tentang huruf kitabna Al-Qur'an urang mun nyaritakeun HTI kitabna Al-Qur'anul Karim urang lamun nyaritakeun berbagai organisasi Ikhwanul Muslimin kitabna Al-Qur'an pesantren modern kitabna Al-Qur'an pesantren salafiyah kitabna Al-Qur'an kopi tengah hiji ikan berarti aya konflik-konflik di jerona aya muatan-muatan anu lain semata-mata Al-Qur'anul Karim kudu diriungkeun dimusyawarahkeun ngutus supaya utusan-utusan tersebut bisa menjelaskan tentang kepentingan anak jeung supaya diluruskan di sebuah negara Indonesia kan mantap lamun kamari sekaligus HTI bubarkeun alasanana naon engke kadituna mungkin NU ge dibubarkeun engke kadituna Muhammadiyah bisa dibubarkeun dengan mudah pembubaran tersebut salah atuh jaya badan hukum panggil lah mendingan panggil seluruh organisasi ayo coba utus musyawarah cara ieu tah memohon Yahudi Bani Quraisyah supaya Abi Lubanah bisa menyelesaikan konflik tersebut agar embargo dicabut sehingga hubungan antara mukminin jeung Yahudi di bidang perekonomian lancar, di bidang perpolitikan bisa lancar, perbudayaan bisa diatasi. Apakah kumaha nyeun aturan-aturanana? Mohon Abi Lubanah